Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka mun segadengeun teh kana obrolanna tadi matak ting kapiring leutik. Dadak sakala mojang-mojang teh jepe jarempe taya nu kecat taya nu kecet. Ukur rindat panon we nu teu si direret bari rada-rada gempeur lir bangsat diwetahkeun. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ngabet jarempe lain terus kadinya ngoceh teh terus kayaknya tuh baceo Cek nyening sih nantang kabatur-baturna red kanu di luhur glenyo manehna imut kawas nu panas seur keneh seuseunana ning. Gumilar nanya bari nurugdug nyampeurkeun dituturkeun ku Arman. Kantun ngabersihkeun. Ulun nyening sih bari tetep ngagelenyu. Sareret ngagiler ka Arman. Kalius kana seuseheun. Hatena nyeblak oge mireungeuh teteupna mani seukeut. Rarasaan teh mani nanceb niruk jantung. Itu enggal saur emak. Apan bade nganteran bapak ka kebon. Cek Gumilar bari gogo cingogo rada anggang. Mun sakedap deui da parantos. Cek nyening sih bari nyurugkeun seusehanana dibersihkeun kana pancuran. Panon rut red ka babaturanana anu keur tinggal seruk ngajejempe maneh. Teu weleh ngagelenyu asa meunang. Paingan hade poena nya man da para pohaci geuning nuju bebersih. Cek Gumilar bari nyarengeh. Nya nanyakal teh bet di pancuran lain di leuwih si patahunan. Arman mairan nuker nyareuseuh ngadarelek maredogeun kletna komo Nyi Iroh mah anu memang dirina geus leuwih ti baleg mani ret deui bari uman imen boga rasa dipilucu. Waktu sabuna macelang teu kapirosea ari garawak teh kana talawengkar. Da eta panonna teu daek cicing balanja bae kanu keur cari ngogo. Ongkoh wae talawengkar teh digesruk-gesruk kana kabayana nu keur diseuseuh. Teu boga rasa saeutik oge. Katungkulkeun teuing ku maen mata. Atuh eukeur mah kabaya geus talayu sekar ari pek digesruk ku talawengkar. Teu wudu baju teh mani saroek wak awek. Leuh eta. Nyepon nyikik seuri ditungkup. Barang manehna mireungeuh pamolahna Nyi Iroh anu keur ngagesrukeun talawengkar saperti sabun kana baju. Heg ngabadu ka Nyi Titi ngabejaan dilap
kanu duaan hayang nyaho reaksina. Hati, hati. Nyi Titi oge yang serikeun malah pahibut jeung bersin sagala. Da eta aya nu ngadadak asup deui kana irungna. Nanaon anta teh Iroh? Nyi Titi terus-terusan bersin ti luhur ti handap. Naon kitu? Si boga ka era jeung medut sagala. Nyi Roh rungah ringeuh bari ngageuh-geuhkeun ka Nyi Titi nuker kukusekan seuri paheula-heula bersin jeung hitut maning nyiek deui. Ari eta anu disekel naon Iroh? Nyi Titi ngusek bari nunjuk kana leungeun Nyi Roh anu keur nyekel talawengkar. Ah, naon gitu? La ilaha illallah. Nah, cenah teh bet nyekel bata. Nah, ka mana atuh sabun uing? Nyi Roh rampang reumpeng eraeun. Paingan teu asa tuh da pahini jeung talawengkar. Bolowar we. Talawengkar teh dibaledogkeun. Ngan rusuh teuing. Beletrak teh keuna kana tihang. Ari beletrak ari nambag nyerepet nyabet beung Nyepon. Nyepon ngarti kana pibahayaeun. Rikat manehna ngejat. Tapi silakana sukuna ngajejek sabun atau soledat. Bok ngik. Bojorna diteundeut bari ngabijieulkeun gas racun jengkol. Lumayan atuh mani meleding kabagi kabeh. Alah. Ngan monol Nyepong. Nyi Roh nu harita nampe kana bujur Nyepong, rikat mangkek irungna. Tapi hantem we gas jengkol teh mulubus kana liang irungna anu semu meber. Aduh. Nah, ieu Poe Haji teh bet mamawa karbit. Ceuk Gumilar bari ngejat ka tonggoh ngajauhan. Kayaknya sing sarebeuh seseupan. Nyi Ningsih oge ngejat bari ngelek seseuhanana dina baskom. Kadinya Iroh sing waregnya. Mal disoro ku uing ge. Hei dede. Cobi baskomna ka Kang Arman keuning. Ceuk Arman bari leungeunna ranggah nampanan. Samios. Nyi Ningsih teu mikeun, red ka Gumilar. Sok atuh pasihkeun abot. Gumilar semu-semu marentah. Ngadamelkeun atuh. Nyi Ningsih beungeutna euceuy beureum. Tapi baskom mah diasongkeun oge. Imah atuh hawatos we ka Ning. Arman nampanan bari ngagelenyu imut. Nyi Ningsih nyedet deui bae. Kalius malik ka Gumilar. Kerwak we muntang kana leungeunna. Anu saterusna bari leumpang teh tetep montel. Eukeun mah nanjak jalan teh. Mun teu muntang teh matak ti soledat nyorosot balik deui ka lebak. Anjog katungtung tanjakan hek tiluanana malik ka lebak. Ari breh teh Nyi Roh jeung duaan baturna keur anteng we neuteup ka luhur. Ari dipelong ari lep bae. Nu dipancuran teh nyarumputkeun beungeut. Nu tembong teh ngan leungeun we ting arulang. Kawasna Nyepon teh keur dikarepuk ku duaan da kadenge cecerewetanana ka tonggoh. Datang ka imah geus disampakeun bawaeun pikeun nganteuran ka kebon. Atuh gura-giru Nyi Ningsih teh moe-moekeun pakean. Beres popoe arindit deui ka kebon. Nyi Ningsih ngelek boboko diiringkeun ku Gumilar. Bari mawa cangkir jeung nangi rantang. Pangpandeurina Arman ngajingjing teko. Nepi ka kebon, kasambak Pak Adi geus aya di jero saung keur ngareureuhkeun kacape. Anarong heap nu nganteuran, ari sarengeh we seuri bangun anu gumbira sarta sugema naker. Mireungeuh anakna diaping ku dua jajaka nu geus kanyahoan pangartina oge kabelaanana. Sadatangna berak we dalahar ngariung bangun nikmateun naker. Puguh sadarea oge geus pada peurih peujit. Pikeun nyebeuhkeunana ditumbu ku kulub sampeu.
dibaturan ku gula beureum nya atuh lain lumayan beuteung teh manik mutik trik. Beres dahar Pak Andi mah ngeureueuh deui ngahanca pagaweanana. Gumilar Arman katut nyiningsih ting koloyong ngapruk ka jero kebon. Ngajauhan nu keur digawe. Anjog kana gawir wates kebon. Gek Gumilar jeung nyiningsih diuk dina batu lempar. Nyawang kalebak anu ngagedod hejo ku tatangkalan. Jeung mayak pakna pasawahan. Sedeng wahangan nu biasa dihilirna sok diparake mandi. Tembong luar leorna jiga orai mentas we. Caina guguri lapan katojo ku sinar panon poe nu moal lila deui oge manceran. Arman mah harita teu milu diuk. Teu tembong-tembong acan malah duka ka mana leosna. Ning itu teh Gunung Cikuray gitu. Gumilar nanyakeun bari nunjuk kabelah kenca nuduhkeun gunung-gunung nu parentul di jauhna ngalamuk. Mohon panginten. Nah gitu Kang. Nyiningsih marik nanya. Saur aki empi cenah kota Garut teh di dinya pernahna. Ari lembur engkang mah di suku Gunung Talaga Bodas. Di lebah ditu meureun. Gumilar nunjuk deui. Tos ngemut bade mulih gitu Kang. Sora Ningsih ngebrehkeun tanda honcewang. Ya kan tenan we atuh Ning. Moal nya salamina ngacacang di pangumbaraan. Indung bapa ayeuna teh panginten tos ngarep-ngarep. Mangkaning papisah aya kana puluhna taun. Margi ti leuletik pisan Kang teh pan dicanak ku aki empi ngumara di dieu. Walon Gumilar panonna mah teu lesot netep gunung. Keung atuh Kang ning dikantunkeun mah. Nyiningsih ngadadak ngariuk alum. Moal tuh. Moal aya petepung lawung nu teu ditungtungan ku papisah Ning. Oge saperti kaayaan urang duaan. Sanajan ayeuna kacida ngarasa beratna sungkan papisah. Tapi daek teu daek, da akhirna mah pasti urang teh bakal kalakon. Tapi kitu deui, da maksud mah malah ka ayeuna-ayeuna engkang ulang teh. Janji engkang kedah ditohonan. Satungtung kaayaan Mbah Dira masih tetep mangrupa bahaya khususna keur diri Ning, umumna keur sapangeussi lembur Cipacing. Engkang moal bakal nyingkah ti dieu. Gumilar nyaritana hati-hati pisan. Sabab manehna rek ngamimitian buka kartu ngajelaskeun kaayaan dirina nu sabenerna meungpeung rineh meungpeung nyalse. Ning mah narah dikantun deui. Narah patebi sareng engkang. Duh ka upami maot mah. Moal tiasa Ning. Makhluk mah moal aya nu langgeng. Gumilar api-api teu ngarti. Kumaha sarta ka mana loyogna caritaan Nyiningsih tadi. Lantaran Ning teh da kudu boga milik, da moal nya lengoh bae. Atuh nyangkang kitu keneh kudu boga batur pikeun ngawangun rumah tangga. Ngan kadeudeuh jeung kanyah engkang nu moal leungit-leungit teh. Paribasa moal luntur kulukut usum, moal laas ku supajaman. Lantaran Ning teh ku engkang geus diaku dulur pet ku hinis. Tegasna diaku adi pribadi. Puguh engkang teh nunggal Ning, teu adi teu lanceuk. Gumilar terus terang untung-untungan. Engkang. Nyiningsih mani ngagero bareng ngadenge ucap-ucapanana Gumilar kitu teh. Sakedapa neuteup kana beungeut teu ngiceup-ngiceup. Sedengkeun si panonna geus mimiti tinggarenang. Duh, engkang. Kutan kitu mana engkang teh. Nyiningsih nanya, bangun nu ngarasa sangsri. Tapi no damel Ning. Ning teh ku engkang
tos dianggap adik lahir batin. Aduh, Kang. Tengah teh kaniaya. Kejam gini Kang teh. Kang. Maksud ning teh hoyong manutan saumur-umur. Tapi iya. Duh, Kang. Kuteng teingan. Ternyata ting. Ternyata sulaya tina panyangka. Kamu tengga. Harianen. Nyening si saterusna ngaguk-guk ceurik bari mengpekan banget ku dua dampaleungeuna. Sedih, perih, nalangsa sagala aya. Harapan-harapan endah nu salila ieu minuhan cita-citana. Karadak buyar, teu beda we tipih hujaneun katebak angin. Ras inget kana caritaan Gumilar kamari ieu. Paingan ngajang jaruhkeun ka Arman, da puguh kitu lalakona. Gumilar nyeeng nu sumegruk teh ngan bati ngaheneng-meneng. Puguh hatena mah kacida ngahelasna. Oge ngarasa bingung nu lain lumayan. Kumaha ngupah ngapehna sangkan nyining sih ulah terus kanyanyerian. Horeng ari nu nungguan tetela Ambon Kak. Manu koreak ngalayang. Luhureun suhunan imah. Ingkah masing jauh. Kaditu ka Sabrang ka Palembang. Tong deket-deket ka dieu. Kadenge nu nyamahan ti imah gigireun. Sorana mah sora Pa Aleh. Cek. Ditemalan ku sora bebence. Kawasna patutur-tutur jeung manu koreak. Teu gablegna naon di dieu mah. Kaditu balang siar mah kadayeuh. Kadenge Pa Aleh ngagorowok deui. Gumilar nu memangna harita tacan sare ngulisik malik ka Arman. Anu oge sarua tacan peureum. Ngaharenen sote keur ngararasakeun gelebugna angin anu ngahiuk ka jero imah. Ngebut tina sela-sela bilik carang. Prok panenjona bantrok. Tembong masing-masing heherang panona kacaangan ku damar cempor nu kakalincesan. Biasa keeng-keeng teuing teh Cek Arman ngaharewos. Bari menerkeun simbut sarungna dipake nuruban sirah. Orok kaya dampal suku jadi teu kabunian. Hek ditarik ka handap. Sirah di ngabuliklak. Teu kasimbutan. Tungtung nama Arman jadi uyek-uyekan. Ngomekeun sarungna nu teu bisa dipake ngabulen sakabe awakna. Pangaruh sora koreak jeung bebence man. Gumilar oge setengah ngaharewos. Cenah sok aya bangsat Cek Arman nanya. Bisa jadi tapi kan bae. Lah da urang mah taya kaboga ieu. Walon Gumilar panona ngagiler kaluhur bangun anu ngadedengekeun. Tapi ieu teh nyolok bae ingat ka Nyi Ening. Arman menerkeun deui sarungna. Gumilar teu nyarita deui, manehna ukur ngareret ka Arman, reup pepeureuman. Memang hatena mah teu beda ti sobatna. Ti tadi oge, bari ngahenen teh lelembutanana mah ngalayang ka imah Pa Adi. Nyipta nyaliksik adeg-adegna nyiningsih nu geus aya 2 poena ngaringkuk di ngolna teu bijil-bijil. Waktu kamari ieu teh Gumilar belak-belakan mukakeun Rusia hatena. Lain deui balukarna nu karandapan ku nyiningsih. Ucap-ucapanana Gumilar nu dieusi panolakan nu teu bisa dibantah deui.
Tebeda ti sora gelap tengah poe ereng-erengan. Langsung mangrupa hiji tenggelan kana jajantungna nu ngabalukarkeun sakujur badana letek lungse teu beda we tinu kapupul bayu. Balik ka imahna teu sirikna dipapah kuduaan. Atuh geus lain di kieuna Pak Adi jeung Maiti ngarasa reuas sarta kagetna. Komo sanggeusna nyiningsih digolerkeun mah. Kaayaan awakna jadi terus nyebret panas lir nu direrab. Gawena ngan sasar ngocomang teureun-eureun nyambat-nyambat ka Gumilar. Geus teu kudu dicatur deui. Kumaha ancur luluhna hate Gumilar mireungeuh kaayaanana nyiningsih nu sigana teh rek disakalikeun nyawana didudut tina kurunganana. Sama sakali manehna teu nyangka saeutik-eutik acan yen dina sajroning ngambah kadewasaanana teh bakal ngalaman hiji kajadian nu sakieu hebatna. Anu daek teu daek manehna diseret kana hiji tempat nu kacida sulitna. Tapi sanajan kitu Gumilar teh ngaran-ngaran hiji jajaka nu geus digemleng lahir batina ku Aki Sidik. Pikeun nempatkeun dirina supaya bisa ngahontal tingkatan manusia sajati teguh pancuh pamadeganana. Naon-naon nu geus dikedalkeun memangna sarua jeung kaayaan hatena. Sanajan kumaha oge manehna moal rek nipu dirina pribadi. Anu matak sanajan sakumaha hebatna manehna ngarandapan goncangan batin. Saeutik oge pamadeganana teu robah. Manehna tetep magahan harewas hatena nu geus diebrehkeun ka Nyi Arum. Sok sanajan kudu ngarandapan hiji kajadian nu kumaha oge ku manehna pasti bakal disanghareupan kalawan tabah sarta tawakal ka Pangeran. Ku kituna supaya ieu kajadian teh ulah ngan ukur mangrupa hiji tanda tanya pikeun Pak Adi jeung Maiti teu talangke. Barabat we ku Gumilar diterangkeun asal usulna ditetek teh anu kaliwat. Boh Pak Adi, boh Maiti ngadenge keterangan Gumilar teh teu bisa majar kumaha. Ukur bisa ngecelakeun Cipanon nu ngalembereh mapai pipina nu geus karijut peot dihakan ku kakolotan. Tapi Gumilar anu dina dirina nyangkaruk hiji perasaan tanggung jawab kana kasalamatan jiwana nyiningsih nu memang geus diaku adina pet ku hinis. Keukeuh manehna ngarasa dosa sarta teu weleh-weleh manehna mikir kudu kumaha carana pikeun neangan jalan kaluar. Anu matak sanggeus kabuktian nyiningsih terus-terusan ngaringkuk teh manehna mun ti peuting hese pisan bisa sarena. Saperti peutingan harita ti sore keneh manehna ngan nyileuk we sanajan ari badan mah bari ngarengkol teu usik malik. Man, memang hate kuring teh ingat bae ka Nyening. Cek Gumilar sanggeus manehna ngahenen sajongjongan. Urang teh gimana? Iya deh jajantung bet jadi ratu. Jeung hate sesebelakan wae. Duh, parang siang. Cacan kita amat carita. Di luar kadengen ngagoloprak kana golodog. Disusul ku suara gegeroan bangun rusuh. Suara Pak Adi. Yang tos kolam. Pak Adi. Aya naon Pak wengi-wengi. Gumilar teu sirikna luncat tinggalna. Hatena geus tegue ngandung curiga. Boa-boa. Brai panto dibuka, bulbus Pak Adi ka jero. Teu kira-kira Gumilar ngaranjugna. Mireungeuh tarangna Pak Adi baloboran getih tapak paneungeul. Jelas kacaangan ku cahaya cempor anu harita geus digedean ku Arman. Pak, kunaon Bapak teh? Aya kajantan naon di bumi? Gumilar nanya hari wes-wes. Duh, cilaka Ujang. Si Ning dipaksa dibawa ku Bahdira.
dipanggul, dibawa kabur. Kumaha Bapak? Dibawa kabur. Kurang ajar bener si Dira. Nyaho jelema gering. Dangdan Arman. Gumilar pak pik pak dangdan. Harap baju belangna dipake. Bas we kujangna disoren. Ayo Bapak. Bapak mah sawios ti pangker we. Jrong. Gumilar luncat tuturubun ti imahna dituturkeun ku Arman. Tadi hiding beleg-begna peuting sarta ngagelebugna angin. Anu ngababukan banget. Gumilar jeung Arman terusnya meleteng ngambah jalan setapak muru ka imah Pak Adi. Kasampak di jero imah aya nu ngabangingik ceurik nyambat-nyambat ka Nyiningsih. Jelas sora mah iti. Teu barang tanya heula, balenyang we Gumilar jeung Arman lumpat muru ka tempatna Bahdira. Anu pernahna ti imah Pak Adi mah rada jauh oge kahalangan ku sababaraha pasir. Kakarage ngaliwat dua pasir, korebat. Aya nu ngabalesat mentas jalan nyamber kana silah Gumilar. Tapi Gumilar nu memang seukeut panca indrana teu kalis ku poek meredong. Manehna geus bisa neguh kana naon-naon nu bakal ngancam kasalmetanana. Sakilat manehna ngarempod depok dina gerakan pamonyet warahan agina. Ngajaweul deui bari nyabatkeun sukuna beneran pisan kana kekemplong. Cekuk. Kedebut we. Nu tadi ngalayang teh ti bebeut. Si horeng manusia balongkotan nu rek ngarah ti bongohna. Awas Arman. Gumilar ngagorowok lantaran kumanehna kabireung aya nu narajang kasobatna. Bahdira nu memang harita geus ngagajel bari ngaheumbatkeun badogna. Ngadadak ngarego barang ngadenge gorowokna Gumilar anu ngingetan kasobatna. Nu karasana ku Bahdira mah teu beda we ti hiji sora nu ngandung kakuatan gaib anu kacida kuatna. Nu daek teu daek kalawan di luar kasadaranana maneh narik deui bedogna. Mundur sababaraha lengkah bari ngawas-ngawas beungeut anu rek jadi lawana. Gumilar teu kapalingan yen eta jalma teh Bahdira. Ngarasa rempan oge ku sobatna. Kajudi ku manehna yen pangabisa Arman teh moal mahi lamun dipake nandingan Bahdira. Rikat manehna luncat ka gigireun Arman. Nu maksudna Bahdira rek disanghareupan ku manehna sorangan. Tapi teu kuhan teu. Tinu poek julung-jeleng deui tiluan laluncatan bari ngalabar bedog. Hal ieu leuwih-leuwih matak ngabahayakeun pikeun Arman. Tungtungna cul Bahdira, wajleng we. Gumilar ngahadang tilu jelema nu anyar datang bari ngagero. Waspada Arman. Arman memang geus apa ka Bahdira. Geus lain dikieuna ngarasa nafsuna. Ari ras kutalajakna nyulik Nyiningsih dina kaayaan badaniahna keur gering. Berenggeh Bahdira mundur teh oge sanggeusna Gumilar ngejat. Tatalangke deui manehna gancang nyabut siku-sikuna bari narajang sarta ngagero. Dikamanakeun setan Nyiningsih? Teu gampang-gampang. Rek ngaragap awak si Dira mah baraya. Ini mah geus jadi milik kaula. Tembal Bahdira bari nakis bedogna. Arman nu geus bisa neguh kumaha gerakan nu jadi lawan. Sakilat narik deui siku-sikuna bari ngalegot nyerong rek neunggeulkeun siku-sikuna kana pigelang. Tapi Bahdira oge dina urusan gerak tipu mah teu bisa dianggap remeh. Ngan sakicep manehna geus bisa ngarobah jalana bedog. Anu ayeuna geus nyerepet di handap rek ngababad bincurang. Tapi Arman teu kapiheulaan gerak. Manehna luncat bari najong gado. Bahdira ngaranjug kaget. Dumeh manehna apal kana gerakan nu dilakukeun ku lawana. Bari mundur nyalametkeun gadona. Bahdira maju deui salengkah. Marojokeun bedogna nu maksudna rek ngabulal badil peujit musuhna. Arman teu cicingeun. Rikat manehna ngalakukeun gerakan hap-hap pindah warahan Gumilar. Bari leungeunna ngetig pigeulang Bahdira. Sakali ieu mah gerakan Arman teh leuwih kesit tibatan gerakan lawana. Nu daek teu daek kapaksa leungeun Bahdira nerepeng bedogna ngaceleng. Tapi da pukul lain jago sakatiga najan kabeunangan. Leungeun kencana mah masih keneh bisa digunakeun ngababuk beuheung musuhna ti gigir. Anu antukna Arman ngarempod
ngagebruk awakna teu bisa ditahan. Untung sakitu ge bedogna Bahdira mecleng, mun masih keneh dicekel mah geus teu kudu disangsikeun deui. Pasti badana bakal boborot dihakan ku seseukeut bedog Bahdira. Mireungeuh musuhna ngajoprak, Bahdira teu miceun tempo. Maena rikat ngarontok dina gerakan ucing ngarontok beurit. Tapi Arman anu sanajan pikiranna rada selang-seling balukar katimpah beheungna, masih kena eling kana pibahayaeun mah. Saktilat manehna gereleng dina gerakan gorentel monyet barikat hudang leungeunna mupeuh punduk. Bahdira nya kitu keneh, kanyeri dina pundukna teu dirasa. Magentak manehna ngajol ka hareup, maksudna rek hudang. Arman nu leuwih ti heula geus aya dina posisi anu sayaga, saktilat mupeuh punduk. Tapi kaayaan Bahdira anu memang geus awas ngagilekeun sirahna bari ngasupkeun tonjokanana anu kacida bahayana. Tapi Arman oge leuwih iatna, manehna ngajaul ka tukang dina gerakan balik Bandung, warahan kiraksa anu jadi uana. Anu ieu gerakan Arman nimbulkeun kakaget deui bae pikeun Bahdira. Gumilar nu dina tarungna ayeuna dihurup ku opatan. Sanajan kitu manehna teu jongjon sajeroning ngalawan musuh-musuh teh. Hatena nyolok we ka Arman, sok sieun sobatna ngalaman bobor karahayuan. Anu matak dina ngalakukeun gerakan-gerakanana, panonna teu lesot nitenan kaayaan sobatna. Ngan bubuhan manehna mah memangna geus kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangawruh anu hese pitandingeunana. Kalawan sampurna geus bisa ngepes-ngepeskeun panarajang nu ting kolebat ti sisi ti gigir, mangrupa samberan-samberan nu matak-mateni. Waktu manehna mireungeuh gerakan Arman, geus bisa nyalametkeun dirina dina panarajang Bahdira. Sakijep Gumilar ngalakukeun gerakan londok malih warni. Anu hasilna kacida nyugemakeunana. Opat musuhna geus bisa ditipu. Anu antukna bra-bru ngajurah roh lantaran sirik gebug jeung pada baturna. Bahdira ku mireungeuhna galagat nu geus tangtu bakal ngarugikeun ka pihakna. Tanpa pikir panjang deui, mana ngagorowok nitah mundur. Anu manehna sorangan geus teu nolih kana naon-naon. Balecat lumpat miheulaan. Atuh baturna nu opatan nya kitu keneh. Jicir bari ngarasakeun kanyerina, nuturkeun Bahdira nu geus ngareles kana poek. Gumilar jeung Arman teu cicingeun, cing berebet ngarudag nu malabur. Tapi eukeur mah poek katurug-turug kalebah dinya mah tacan apal bener. Bahdira sabaturna weleh teu katimu. Kalah manehna duaan, ngapruk-aprukan teu puguh lantaran leungiteun tapak. Kanca kumaha nyening sih teh kapanggih deui atawa henteu? Aya hubungan naon Bahdira jeung Arman? Kunaon nya arum gering? Saha nu bisa nyageurkeunana? Saha ari Bah Murtala? Naon hubunganna jeung si bongkok? Diantos wengkenya kanca, diantos. Sakitu kanca nu tiasa katurkeun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.